Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng kelompok 2. Wastapun Devira Dwi, Wastapun Erika Dahlia, Wastapun Sosial Jejia, Wastapun Nadila Fitri, Wastapun Divana Piantika, Wastapun Dwi Agustia, Wastapun Maulida Aja. Arurang ayeuna aya di Wisma Karya Subang. Janten arurang ayeuna teh di dieu bade nelusuri sejarah Wisma Karya Subang teh jiga kumaha teh. Ayo meluncur. Janten ayeuna arurang bade ngadiskusikeun sejarah Wisma Karya Subang. Jadi nya Wisma teh baretona teh tempat peristirahatan para tokoh Belanda. di peperangan Belandanya kita tempat peristirahatan. Terus Wisma Karya Subang Jadi Wisma teh tempat peristirahatan para tokoh Belandanya. Nah jadi di lebet gedung nate aya sebuah panggung gitu. panggung eta Eta teh tempat jiga dan sakitu tempat para tokoh untuk merelakskan amun cek bahasa Indonesia nama guys. gitu. Jadi gedung Wisma Karya Subang ieu teh nya ciri anu paling khas kumaha kajayaan Subang Planters di zaman Bareto anu jadi pesaing para Sprenger Planters di Bandung. Bangunan Wisma Karya Subang ieu teh dibangun tahun 1828 anu diangge Sokitet tempat para tokoh pahlawannya anu berleha-leha coba bahasa Indonesia nama guys.